Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Bogel Raja Begal bagian anu ka-2 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Rebeka Almahira ti Palihan Majalengka. Kangge Aceh Rebeka ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Bogel Raja Begal bagian anu kaduana urang teraskeun deui. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Ye kaduna ngan benang secarangka euy. Ari anu 2 carangka deuna mah dibawa malabur ku si bangsa tata adol. Ye bawa. Ceuk si Bogel bari ngecageun kadu sacarangka. Ari bangsatna beunang teu mang? Ceuk si Taslim. Beunang saurang nepi ka galungan jeung dewek. Tapi dilepaskeun deui euy. Da keurna naon lamun dibawa oge kadon karidu-ridu. Aduh mang, tapi urang butuh keur bukti euy. Kumaha lamun Bah Ohim teu percayaeun ka urang. Terus engke disangkana kadu teh disumputkeun ku urang. Kumaha tah lamun kitu mang? Piraku atuh Bah Ohim teu percayaeun ka urang. Lamun seug teu percayaeun mah nya ulah nitah ka urang sina langlang we ku sorangan, titah ngala jeung titah panen ku sorangan. Oh nyamang nya geus atulah urang balik we nyamang, ceuk si Taslim. Nya hayu atuh darek naon deui kadu geus aya nu miheulaan ngala ku bangsa, ayo balik ah. Akhirna tiluanana baralik bari mawa kadu anu ngan ukur sacarangka. Saja jalan tiluanana teh anu nyarita sabab hate ngaradak teu puguh rasa. Sok sieun engke dicarekan ku dunungan lantaran mawa kadu ngan ukur saeutik. Para wargi sadayana angin leutik ngahiliwir nebak kana dang daunan
sorana sing korosak siga anu silih harewosan, manuk ti kukur disada ngereuk wae siga anu keur beger. Tilu urang jalma terus lempang mapai-mapai jalan satapak anu nanjak jeung mudun. Anu akhirna jog anjog kasih si lembur, tenolih karena rasa kacape, tiluanana langsung muru ka imahna Bah Ohim. Sabab kadumah sok aya anu nyokot ku bandar keur jualeun ka kota Sinapeul anu kasohor ku buah kaduna. Barang nepi kaburuan imahna Bah Ohim, harita Bah Ohim geus ngabedega nangtung di teras imahna. Ningali pagawena datang, baringan ukur mawa kadu sacarangka. Harita Bah Ohim menika molotot benceli, sok carangka ditunda kumang bogel. Bah, hapunten bah, kadu teh mungkenging sakieu margi di kebon kapiheulaan manten ku bangsat anu maling. Kadu teh aya nu maling ku 3 urang bah, ku abdi diudag tapi ngan beunang sakieu kaduna bah. Ceuk si bogel ngalaporkeun kajadian di kebon tadi. Mohon bah, abdi jeung Arman saksina kadu teh aya nu maling, sakieu oge untung bisa diudag ku Mang Ogel bah. Cek si Taslima iran, dijual meureunnan ku maraneh di jalan sia teh. Kiraku aya nu maling, apaan biayana oge aman kadu abah mah deuleu. Cek Bah Ohim molotot kanu tiluan, henteu percaya kaduna aya nu maling teh. Sabab manehna geus ngitung piuntungeun ari heug buktina kaduna eueuh ngan ukur sacarangka. Ih bah, bener sing sumpah demi alekna oge bah, uing nejo pisan bangsatna ya tiluan bah, untung kumang Ogel beunang saurang. Si Arman milu ngomong, untung-untung 7 likur sia deuleu, boro-boro untung nu aya buntung rugi dewek deuleu. Jaba di kebon abah mah, kadu mahal wungkul, kadu montong jeung musangking. Bisi teh nyaho eta teh kadu mahal sia teh deuleu, kadu duri hitam nya musangking. Sabaraha jutaeun piuntungeun lamun dijual, ayeuna leungit gara-gara maraneh. Bah Ohim ambek-ambekan. Nu tiluan teu ngaromong deui sabab geus nyaritakeun kajadian saujratna, tapi Bah Ohim teu percayaeun. Pok kadenge deui Bah Ohim nyarita, "Jo baralik sia, poe ieu moal dibayar bungan maraneh taledor sia. Coba lamun inditna tisu keneh, meureun moal aya nu maling deuleu kadu abah teh." Cek Bah Ohim nitah balik ka pagawe anu tiluan, tapi tara nyebut moal dibere buru. Punten, tapi bari nyebut moal dibere buru. Atuh nu tiluan mending cenghok komo si bogel mah, sabab manehna ngarepkeun pisan buruh ti Bah Ohim, sabab di imah geus teu boga beas sabeunyer-beunyer acan. Tapi sameme Bah Ohim nyentak deui nu tiluan, sing koloyong bari mawa hatna nu nyelekit. Dasar si Ohim pelit, koret, merepet jahe, bin buntut kasiran sih.
awas we lamun itah deui moal taek aing masyiadil ohim, cek si Taslim ku kulutus barang lengkahna geus rada jauh. Abong ka jalma mararat sara urang euy meuni tega pisan ngagawekeun tapi teu mere duit saperak-perak acan si Ata Adol si Bohim teh. Sedengkeun ari si Bogel mah repeh we teu ngomongna naon. Sabab hatena keur ngabayangkeun barang datang ka imah terus disambut ku pamajikan anu ngagantawang lantaran teu hasil mawa duit. Geus kabayang we ku si Bogel mah pasti eta anu bakal kajadian engke lamun mah nepi ka imah. Aduh, kumari geus kieu yeuh Mang Ogel. Bingung uing mada moal laksana atuh kabeuli HP teh. Ari gawe teu diburuhan wae mah Mang Ogel. Kumaha yeuh? Cek si Taslim. Nya komo emang leuwih ti bingung atuh Duleulim. Keur meuli beas oge pan teu boga yeuh. Kumaha engke anak pamajikan Mamang beureun moal dalahar euy. Cek si Bogel kapaksa nembalan bari sirah mah karasa puyeng 7 kuriling. Kudu ka mana nyiar duit keur meuli beas jeung keur jajan barudakna. Tepi kapalebah pengkolan akhirna tiluarna sing larandeg sabab didinya bakal papisahan. Si Taslim jeung si Arman bakal melok ngidul. Ari si Bogel bakal melok ngaler. Sameme papisahan, pok si Taslim ngomong. Duh, uing jadi teu tega ngadengena Mang Ogel euy. Ieu atuh meuli beas lah pake heula duit uing Mang Ogel. Gampang lah mulangkeun nama iraha wae. Da uing mah aya ari keur dahar Mang Ogel ieu pake heula yeuh. Cek si Taslim bari ngodok saku bajuna. Tuluy gorehel mikeun duit gocap ka Mang Bogel. Yo ditambahan ku uing 20.000 Mang Ogel. Hampura uing teu bisa mere gede Mang euy. Geus lah Mamang ulah sedih. Jung gera balikeun sugan isukan urang meunang rejeki ti nu sejen Mang euy. Yo pakelah 20.000 ge Mang. Tah hijikeun jeung anu si Taslim 50 jadi 70 lumayan Mang. Cek si Arman mahena oge teu tegaeun ka Mang Bogel laju ngaluarkeun duit 20.000. Najan berat kurasa ka era nya kapaksa si Bogel narima duit pamere ti 2 urang sobatna. Nya oge 2 urang budak ngora nyaeta si Taslim jeung si Arman umurna jauh disahandapkeun tapi di luar geus jadi sobat dalit, sobat madok, geus sesobatan lantaran sanasib dina pagawean nyaeta gawe sarabutan purah dititah ku batur. Duh hatur nuhun ieu ka Nyaah maraneh ditampi ku Mang euy. Lamun isuk aya rejeki aya nu nitah gawe terus muruhan rada badak rek langsung dibayar ku dewe kamaranehnya. Gampang lah Mang Ogel, ulah dianggap hutangkeun, uing mah keun lah mayarna mah iraha wae Mang. Nya hayu Mang, uing ka dieu nya Mang rek balik teh heula. Cek si Taslim bari tuluy ngalengkah mengkol ngidul. Dituturkeun ku si Arman. Nya si Bogel oge ngalengkah manehna mah melok ngaler sabab imahna aya di beh kaler. Nuhun Gusti, aya we anu nulungan teh. Abong geus kuduna aing sakulawarga hirup meureun. Aya keur meuli beas mah najan teu diburuhan ku si Ohim Ata Adol oge. Akhirna teu karasa lengkahna si Bogel nepi kaburuan imahna.
nepi ka imah kasampak teh dua anakna keur pagugulung parebut kerak liwat dina kastrol. Magean uing, ya mangean uing liwatna uing lapar yo. Cek si bungsu anu ngaranna Rudi. Maneh mah geus tadi dibere ku si emak meni loba atuh ieu bagian uing. Cek lanceukna anu katelahna Bobi. Tapi barang Nenjo bapana datang eta dua budak teh sing raringeun. Belewer kastrol dibalangkeun. Duanana tuluy lompatan muru ka si Bogel anu karek jol datang. Barang geus deukeut tuluy sing galabrug bari minta duit keur jarajan. Uing hayang jajan Pak, 5.000 ya Pak, keur jajan cuangki. Uing oge 5.000 keur jajan cimol Pak. Untung si Bogel mawa duit pamere ti si Taslim jeung si Arman. Gancang musiwal tuluy ngabagi duit goceng sewang ka dua anakna. Tah, juk, geura jarajan ka itu. Ari indung maneh ka mana? Cek si Bogel nanyakeun indung barudak. Aya si mama keur ibak di jero Pak. Si Rudi anu nembalan. Geus kitu mah becir weh ngabecir lompat arek jajan cuangki. Atuh si Bogel gancang ngalengkah lempang deui nuju ka teras. Tuluy mukakeun panto. Asup ka jero imah. Kasampakan pamajikanna geus make daster bari sirahna dibulen ku anduk. Ari Nenjo pamajikan geus mandi tuluy make daster meni asa geulis. Cek si Bogel bari tuluy celepot teh nyium tarang jeles Tawati pamajikanana. Ih, garebak heula atuh akangna. Ngarah teu bau apantos ti leuweung akang teh. Jawab Cewati. Si Bogel nurut. Laju leos we ngaleos ka tukang muru ka cai. Sok sanajan imah butut tapi boga ari kamar cai mah di jero. Teu lila geur-geur kadenge. Cai ngakeur Mang Bogel mandi meuni di gancangkeun madina oge sabab hayang buru-buru nepungan deui Cewati pamajikanana. Nya da Mang Bogel mah teu boga deui hiburan iwal ti sesonoan jeung sesonoan we jeung nu jadi pamajikanana. Sanggeus beres ngabanjuran awak gap kana anduk anu geus disadiakeun nyampai dina paku tuluy rap dipake. Geus kitu gura-giru Mang Bogel kaluar ti kamar mandi. Nalika kaluar ti kamar mandi kasampak teh Cewati keur diuk dina kursi butut nu aya di ruangan hareup. Diuk ngalamun bari ngagaringkeun buukna. Itu si Bogel gancang nyamperkeun. Geus kitu sat gancang ngabadol leungeun Cewati. Hayu ah nyi, hayu. Beungpeung barudak keur jarajan hayu. Cek Ki Bogel ngajakan asup ka pamajikanana ka kamar. Hayu ka mana ieu Kang? Siga nu rek ngajak jalan-jalan wae. Cek Cewati ngaheureuyan. Hayu atuh tambah capek hayu. Cek Mang Bogel keukeuh. Nya moal tuang heula Kang, ngadon rek tunggang. Bisi lapar. Tadi abdi tos nambut beas ti Mak Ija. Jadi aya sangumah. Deungeuna oge aya pamasihan batur goreng lele Kang. Bade tuang Kang. Gampang tuang mah. Hayu urang tunggang heula we hayu. Cek Ki Bogel maksa. Atuh Cewati teu bisa kukumaha. Nurutkeun we kana kahayang salakina, ngoloyong nuju ka enggon. Atuh si Bogel bungaheun, gancang ceblug
panto kamar ditutupkeun ku suku-suku acan. Tapi barang keur kitu ari ujug-ujug aya nu sing gurutak tuluy sing kelero nu taya lian si Rudi jeung si Bobi anakna. Ma atuh si Bogel jeung Cewati ukur silih pelong. Cewati mesem ari si Bogel cemedud haseum. Geus moal balik ti beurang makan. Mending akang geura dahar heula we. Beres dahar ke meuli beas sakalian meuli token listrik Kang. Itu geus nit-nitan. Hayu ceuk Cewati. Kapaksa si Bogel nurut. Tuluy rap make deui kolor. Geus kitu maleos we ngaleos ka dapur arek neang liwat. Nepi ka dapur si Bogel nyamperkeun ka deukeut meja paragi dahar. Didinya biasa pamajikanna nunda sangu jeung deungeunna anu ditutupan ku tutup saji anu meunang nyieun tina anyaman awi. Bray, tutup saji teh dibuka. Breh, nya we. Aya sangu liwat geus meunang ngalas dina piring anu diumpangan ku goreng hulu lele. Ganjang dicokot. Geus kitu laju dibawa keluar ti imah. Arek dahar dipipir dihandapkeun tangkal jambu. Nepi ka pipir kek si Bogel tiuk dina bangku awi. Geus kitu celebok we dahar. Bari dahar teh pikiran mah ngalayang ka awang-awang cus cos ka ditu ka dieu. Narek ieu wae. Hirup aing teh salawasna kitu. Ukur pinuh ku kasusah katalangsara. Rumah tangga geus meh nincak 18 taun. Tapi kasusah kapait kapeuheur tacan wae sudah. Kasangsaraan tacan leungit. Nu aya beuki dieu teh beuki balangsak. Nyiar duit beuki susah. Gunta ganti presiden malah beuki sangsara. Kudu kumaha atuh sangkan hirup aing aya parobahan teu kieu-kieu wae. Cek si Bogel, hatena asa beuki ngangres ari inget kana kadar nasib. Geus kitu jung si Bogel cengkat bari ngajingjing piring kurut dahar tuluy muru ka imah. Sanggeus nunda piring jeung geus babanyo ngumbah leungeun. Saterusna si Bogel ngencling indit muru ka warung Haji Samah. Warung Haji Saman anu maksudna arek meuli beas jeung token listrik tina duit pamere ti si Taslim jeung si Arman teh. Barang jog anjog ka warung. Langsung we meuli beas 2 liter jeung token listrik anu 20.000. Nya duit 60.000 teh dipulangan 7.000. Ari nu ngaladanganana nyaeta Bi Okta anu Judes bin Jutek budina baketut haseum. Yo pulangna cek Bi Okta bari ngalungkeun duit ka hareupeun Mang Bogel. Ulah dialungkeun atuh Bi. Da kami teh meuli lain ngahutang. Cek si Bogel sabab hatena rada kasigung oge ku sikap Nabi Okta anu ngalungkeun duit ka hareupeun mahena pisan. Alah, pira oge balanja sakitu atuh. Cek Bi Okta jebi. Si Bogel gancang ngaleos teu nyarita deui bari ngajingjing keresek wadah beas. Maksudna arek balik. Tapi barang keur kitu reg hari teh hiji motor eureun ngarandeg hareupeun warung. Anu numpakna beboncengan 2 laki nu garagah marake sapatu. Celana lepis jeung make jaket kulit. Jerut salah saurangna turun. Kolebat ngaluarkeun peso balati.
kolebat ngaluarkeun peso balati ngandak kolebat geus antal dina beuheung biokta. Kadieukeun duit dagangan atawa ti korosia ditubras ku aing sia sok bikeun duit. Cek eta jalma bari molotot ka biokta bangsat tayohna mah. Atuh puguh we biokta mending ngaleper panona burial buncelik hatena keketegan. Cek pikirna lamun duit dibikeun meureunnan dirina bakal dipecat ku Pak Haji. Tapi lamun teu dibikeun ti corona meureun bakal korowong. Buru sia ngadon ngaleper gitu. Mana duit? Eta begal teh nyentak deui. Sedangkeun biokta beuki ngaleper malah akhirna nepi ka wer-wer kiih ngompolan maneh sagala. Tapi nalika eta begal geus rek ngadedetkeun deui peso kana beuheung biokta, blesur. Harita aya batu sagede kaleci ngablesur ke arah leungeun eta garong anu keur ngadedetkeun peso balati. Palatak. Pas pisan keuna kana pigeulangan leungeun begal. Alau, koceak. Si garong ngoceak. Pesona langsung plauk teh murag. Jeleng si bogel harita ngagajleng nyamperkeun. Maneh teh garong, bangsat atau begal? Cek si bogel. Kurang ajar sia. Anu maledog aing sia meureun nya. Sia meureun nya, jelema sapatong. Cek si garong. Kitu teh bari langsung nyamberkeun peureupna ngarah kana beungeut si bogel. Hiu. Peureub garong nyemprung ngarah beungeut. Tapi siut lepkep. Eta peureub ku si bogel ditewak. Geus kitu diparieuskeun satarikna kerak. Sada tulangna nu potong. Koceak. Si garong ngoceak. Ari baturna nu saurang deui. Tadina siga nu rek turun tina motorna, tapi teu tulus. Malah ngagerewan baturna sangkan buru-buru naik kana motor pikeun kabur. Gobral, ayo naik kabur gobral, ayo kabur gobral kabur. Cek nu saurang anu diuk dina motor nyebut ka baturna si kopral ngajakan kabur. Si kopral langsung luncat terus ceklak numpak kana jok motor bari nyengir nahan kanyari. Atuh motor langsung digas satarikna. Motor meni nyemprung tarik meulah jalan. Ari si bogel ngadeuketan ka biokta. Maksud si bogel arek nanya bisi biokta kumaha onan. Tapi biokta kalah manyun bari kurawed haseum. Kumaha ceuk teu naon? Atuh si bogel teu tulus nuluykeun nanyana. Geus kitu maleos we ngaleos rek balik. Teu lila si bogel geus nepi ka imah. Di imah geus didagoan ku cewati pamajikanana. Atuh sok beas teu ditunda hareupeun cewati. Duit pamulanganna oge dibikeun. Yeuh nyi, nya 7.000 duit teh nyi. Akang rek ngasupkeun heula tokennya itu geus nit-nitan bisi pareuman teh. Cek si bogel. Bari tuluy leos we ngaleos arek ngasupkeun token listrik. Pamajikanana teu nembalan ukur ngurutan tarang sabab sirahna karasa puyeng. Duit 7.000 mah keur naon? Keur isuk jajan barudak, keur meuli dengan sangu, keur mayar kiridit. Bari aya ondangan satilu-tilu. Ku tiluanna oge kungsi kahutangan basa nyunatan si Rudi. Apa nari geus kahutangan mah ondangan teh jadi wajib daek teu daek kudu mulang. Atuh
cewati jadi leng ngahulang. Tapi nalika keur tarik ngahulang kitu, nah atuh ari ujub-ujub euleum waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh dicekapkeun we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu permios.